aya eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu pugu tingkah ngeunaheun mah teh salat atuh ger mukalaf lantaran nyana keur katarajangan ka situ teu pugu dedengian teu pugu dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun nu kakarak ner doang mah teh ngeunaheun aya nu rindu aing sih ngeunaheun teuing teh si salat masyaallah hese kapanggih deui ku ngeunaheun jasa dicaritakeun kumaha ngeunah hese bae eta mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararuguh heula teu pararuguh lah mending mandi ngala wudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir ancam kumaha hese bae eta mah aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararuguh heula mending mandi ngala wudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir ancam bismillahirrahmanirrahim yasin kos dudaek henteu wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka ala syiratal mustaqim tanzilal azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu ragag leup bae nundutan ikir carita Nur Ilahi aya nu dibere ner doang aduh bunga nikmat aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa aya nu leng datang ka poho sababara poe aya anu mabok eta Nur Ilahi datang dibere ku Gusti Allah lamun Syekh Dakok begitu salat Allahu Akbar nangtung bae sapoe-sapoeting sapoe-sapoeting nangtung bae dideuleu deui ku pamajikanana nangtung keneh dideuleu deui nangtung keneh ji pae teh naon ieu tapi henteu biasa napas gitu deureuh sabageur salat mun keur di luhur beuteung kebal amat ya ka haji aduh Gusti Allah aku makasih Allah kumaha Allah bae nu merena tapi saat nafsu eueuh nol jasa dinolkeun jasa nol moal bisa teh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang keur wudu kadang-kadang salat kahiji mah eueuh kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngolembar ka anu pikiran ka anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita di mana anjeun poho aiqaztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta di mana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tah nah eta lah anu henteu bisa dikasab ku urang eta teu bisa dikasab ku urang mentak dipermasalahkeun ai wali bisa dikasab tah henteu pangkat kawalian mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena tapi ketika Nur Ilahi datang mah lain meunang urang kumaha Allah tah eta nu teu bisa dikasab teu bisa dikasab tah urusan Allah bae ngeunah sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh haju berat ka pamajikan berat ka anak biasa deui aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun yang pamajikan jeung anak nyanana ka gunung geus macem-macem tah mah aya nu bebeja cara Syekh Hasnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna eta teh masih keturunan Banten tah puter Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanana teh sakabupaten tah eta dikawin setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah
mal bisa itu uzlah mah bebeja ka pamajikan mangkaning panganten hanya sanggup panganten ninggalkeun susu cok tapi saya Nawawi mah dasar ku Allah geus di ekos tuan geus di zakar tuan bebeja ka pamajikan ning ya kakak mandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di imah atuh teu naon dasar turunan tuan seh Maulana Sun surti nya mah salaki deuk ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng ge kakak deuk ka ditu mah tuh kakak baik mah nya kula teh diurusan geus sampai di sini sajalah wah aduh kutunggu janda mun tah mah tuh turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta ceret nu hiji man teh Siti Rohmah kuda eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pasantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat kana hahehe keur eueuh berkat tah ngojek behabek turunan jore tapi coba ge turunan wali turunan kiai teh dituna kak ulah cangcaya jadahar nang Allah atuh urang teu dahar ge nang Allah geus kula mah balik bae bagi parah tambah sial jasa moal aya turunan moal kabeh ge nang ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuna urang sabar bae kak kula demi cinta kakak moal kudu ninggalkeun kakak mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak kitu keneh kula ulah cangcaya kakak mah ayeuna memagahan ngaji bae terus ulah sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imah mah jadi beda bae turunan mah kuat eta ieu contoh saya Asnawi bae 3 tahun kapan eta ditinggalkeun panganten teu balik-balik 3 tahun leuweung nu ditangtukeun 3 tahunnya na zikir bae geus 3 tahun kakarak balik eta panganten kayan panganten surti pamajikanana lantaran ditita ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah dihareup tantangan loba jasa ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah ya nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri Si Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi ketika batur nyabok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah tah ketika batur marah dijotos sia senyum eta nu hese ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrak kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi tah eta teh guruna Ki Amar Khatib jadi Syekh Asnawi teh guru ka Ki Amar Khatib ngan kaburu maot jadi diteruskan ku murid nomor kahiji urang tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah oh datang Syekh Abdul Karim ngadi bejakeun eta tamu gitu jadi itu benang diganggu jak keur zikir bejakeun eta tamu nya nama lamun keur zikir teu bisa ieu bae aya tamu bae bejakeun gitu sakade bejakeun ku hadamna mama aya tamu kos ku batamuna tamuna pendek cek oh ngaranna Abdul Karim wah geger kayak itu mah guru cek teh gegeran dipeluk beres dipeluk Asnawi sia aya zikir atuh ulah duit-duitan siapa zikir sih duit eta mah haji pudoli kos kitu mah aduh geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah Masya Allah tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi 2 tuh pan aing guru sia waduh invest burung sa guruna torekat kuari mantek isi diaritakeun torekat ge guruna saha anu geus ijid jasa kana dunia ieu mah menta guru sia bangunan ngeunaheun jasa ja aing mah ieu zikir kieu bae sia mah bangunan metak kitu ngeunaheun atuh ayana sabulan sakali mah inget ka guru pan aing guru sia mah nya sia teu deuk inget ka aing pan aing guru sia itu mah guru jurid teh mah kos kitu ji ulah sok kikituanan ngagurukeun bae ngamuridkeun bae ulah sok aja hayang menang bagian ya Allah ya Rabbi eta nu hararese geus nah uzlah 3 tahun Syekh Asnawi balik
karak sok gerengin pasantren kuarima ngaji lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teu hayang bayaran sanajan tilu panggung teh hayang barayan bae sok aju sareuri bisa mohon ka harita tah eta kos kitu geus jadi ngaji teh bener-bener li'ilai kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek budak Belanda dararatang atuh biasa bae aja tanggung jawab wayah diluruskeun mah diluruskeun bae jang ngondang teu naon henteu apan eta teh dijieunkeun khalifah teh khalifah teh ya kudu ngaberesan umat teh ya eta oge macem-macem jelema teh